Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade midangkeun deui dongeng ngeunaan si Kabayan. Mung ayeuna mah pikeun judulna nyaeta Si Kabayan Milih Presiden. Mangga atuh ka pamiarsanya wilujeng didangukeun. Bagja si Kabayan mah basa batur salemburna, batur sadesana, batur sakabupatena, batur saprovinsina, batur sanagarana, hoghag madung dengkeun calon presiden anu bakal dipilih. Manehna mah teu milu riweuh. Nya apan cenah lantaran beda pilihan presiden. Rea kajadian anu matak helok binte kaharti. Aya sobat dalit jadi teu patanya-tanya acan. Aya kolot anu ngusir budakna. Nepi ka aya salaki jeung pamajikanna anu misahkeun sare. Malah di Madura mah aya anu galungan sagala. Nepi ka anu saurang ngababatang, anu saurang deui dibui. Beuh. Ari si Kabayan tara pirajenan milu hoghag di warung kopi atawa di garduh ronda. Minangka manehna oge miluan kana karamean pesta demokrasi nagara. Lamun aya pembagian sembako haratis ti bobotoh atawa calon presiden atawa wakil presiden. Sembako saplastik badag ieu teh minangka kanyaah ti calon nomor hiji. Tuh kakara calon oge apan geus katingali nyaahna ka rakyat, ceuk bobotoh alias tim sukses anu jadi jubir alias juru bicara. Jadi ulah hilapnya. Coblos, malah si Kabayan semu ngagorowo. Nomor hiji, ceuk jubir ngagorowo. Hebat si emang tah. Hadiahna sembako sepalistik deui. Dina waktu sejen si Kabayan ngahadiran basa calon presiden nomor 2 datang. Lain ngadukung si Kabayan mah. Da datangna sote pedah aya beja bakal dibagi roda pikeun usaha. Alhamdulillah urang kudu syukuran ka Gusti. Rehna ayeuna aya calon presiden ti pangusaha ngora. Kumargi kitu ngamajukeun nagara teh henteu saukur pancitraan. Tapi nyaan jeung prakna. Cek jubir ti calon nomor 2. Tah ieu roda anu bakal dibagikeun teh pikeun ngaberdayakeun masyarakat ngarah jadi pangusaha. Emang anu kaimpleng jadi pangusaha naon? Jual beli, cek si Kabayan rikat ngagorowo. Hebat pisan. Jual beli alias dagang teh lapangan kerja anu masih lega. Sok didaftar si Mang eta tah ka bagian roda. Balikna si Kabayan ngadodorong roda bari suraseri. Tapi geuning lain didorong ka imahna rodana teh. Tapi kalah dibawa ka pasar. Dijual ka tukang hayam crispy sahargi 700.000. Tuluy si Kabayan meuli beas, lauk asin, sambeleun, peuteuy, pindang, sendal capit da anu panimun geus pegat. Baju wae keur si iteung, balikna oge tumpak ojek. Uing mah tengah bohong teung. Ditanya keur naon eta roda. Keur jual beli. Ngajual roda meuli sagalana. Tah geura. Asakan ieu beuteung asa geus ngarubuk ti tadi. Cek si Kabayan sabada nepi ka imah. Kitu minangka ilubiungna si Kabayan kana ramena taun politik teh. Sahengna anu hoghag dina media sosial, televisi, koran, radio, internet,
sama sekali teu karasaku si kabayan mah. Nya apan manehna mah tong boro HP Android. Teu boga radio-radio acan. Kakara si kabayan ngarasa riweuh basa poean pamilihan presiden jeung legislatif lumangsung. Pukul 8 isuk-isuk mangsana haneut moyan. Si kabayan indit ka TPS. Dipegat ku Kang Karma sabalad-balad anu keur ngariung di sisi jalan. "Kabayan, ulah poho nyoblos nomor hiji," cek Kang Karma. "Nah, we kudu nyoblos nomor hiji." Si kabayan can pati ngarti. "Nomor hiji mah programna hade. Apaan program dana desa anu ngawur-ngawur duit ka desaan teh jasana nomor hiji. Gening di awur-awur teh teu nepi ka imah uing euy. Tingali atuh jalan jadi aralus. Apaan maneh ge kabagian gawe basa ngadegkeun pos linmas. Ngan liburuhan 30.000 sapoe. Mending ngaladen ngarehab imah haji entang sapoe 100.000. Kang Karma gagaro teu ateu. Teu ngomong deui basa si kabayan ngaleos. "Kabayan, ulah poho nyoblos nomor 2 nya," cek Pak Asip nu keur ngariung jeung balad-baladna. "Nah, nomor 2 mah jagoan, superhero. Cek zaman milenial mah bakal aman." Lain aman. Sok aplikasieun aya anu kitu teh. Pak Asip ngabetem. Si kabayan ngaleos deui nepi ka TPS. Manehna ngahuleung bingung jadi milih saha. Ret ka Bu Iroh anu jadi ketua TPS. Gamuleng menang disinjang beuwir beureum saulas. Randa bager. Sabada di kantun maot sarogena 4 tahun ka tukang. Teu acan beger deui. Nya oge lalaga santara aya anu wani ngaheureuyan komo nyapirakeun. "Bu Iroh, abdi mah lieur. Moal nyoblos nomor hiji atawa nomor 2?" cek si kabayan ngaharewos. "Abdi mah bade nyoblos ibu we." Bu Iroh ngarenjak. "Naon sia, kabayan? Kurang ajar, bangkawara," cek Bu Iroh bari ngalaan selopna. Si kabayan renjak reuas. Terus ngabecir. Da Bu Iroh ngamang-ngamang selop kaina. TPS anu tadina jemping teh jadi rame da anu paudag-udag disarurakan. Kumaha pamirsa, kahibur teu ku caritaan dongeng ti Sim Kuring. Nya dinu dongeng eta teh pikeun nyaritakeun si kabayan keur ngiringan pamilu lah nya sejenna mah pemilihan presiden gitu. Amung nyang kayak tahun payeun mah arurang ge kabeh Nusantara bakal marilih gitu. Nya nu penting mah jurdil lah, ulah anu golput omat. Ameh urang teh ngawakilan sora kanu pamimpin anu paduli ka rakyatna. Itu pamiasanya. Mangga tuh wilujeng dipihatur bade amit mungkur amit mundurnya. Sim Kuring pamit heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.